Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Urang lajeng gede kana anu selanjutna nyaeta paslun wa yahruju minal farji. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari teh hiji pasal wa yahruju jeung kaluar minal farji tina farji naon salah satu dimain tilu pirang-pirang getih. Damul haidi tegasna kahiji nyaeta getih haid, wa damul nipasi jeung kadua nyaeta getih nipas, wa damul istihadati jeung katiluna nyaeta istihadah getih panyakit. Fal haidu maka ari getih haid huwa eta ari haid, adamu eta getih al khoriju anu kaluar min parjil mar'ati tina parjina awewe. Ala sabili sihati natapan dina jalan cager, min ghairil wiladati bari lain ngajuru. Wan nipasu jeung ari nipas huwa eta ari nipas adamu eta getih al khoriju anu kaluar akibal wiladati dina sanggeus ngajuru. Wal istihadatu jeung ari istihadah huwa eta ari istihadah adamu eta getih al khoriju anu kaluar itu getih fi ghairi ayamil haidi dina lian ti pirang-pirang poean haid, wan nipasi jeung nipas. Adamul khoriju ari getih anu kaluar minar rohmi tina pianakan awewe, in kana eta lamun bukti naon hurujuhu kaluarna itu dam bila ilatin eta lain panyakit, bal jibil latin balik watak takdihi tegasna netepkeun kana dam atau bau naon atau bau watak anu salamet atau bau salimatu watak anu salamet. Bahwa maka ari itu damu haidin eta getih haid, wahwa jeung ari itu haid syai'un eta perkara kataba anu netepkeun hukana itu perkara saha Allah Ta'ala ala banati adama ka pirang-pirang anakna awewe bangsa Adam, kama jaat seperti yang datang bihi kana itu syai' naon as-sunnatu syarifatu hadis anu mulia, wa huwa jeung ari itu haid fil lugati cek lugot as-sayalanu eta kadar-kadar ngocor, yuqalu diucapkeun naon hadal wadi geus ngocor, al wadi naon al wadi jurang, idza sa'ala di mana-mana ngocor itu wadi, ngopi syarhi jeung ari haid ceuk syara damun eta getih yahruju anu kaluar ba'da bulugil mar'ati dina sabada balegna awewe min aqsa rohmiha tina jero pianakan awewe, bisyurutin kalawan syarat-syarat ma'rufatin anu dikanyahokeun, walahu jeung eta tetep kana itu haid asmaun ari pirang-pirang ngaran al haidu nyaeta getih haid, wal aroku jeung arak, waddohku jeung dohak, wal akbaru jeung akbar, wal a'saru jeung a'sar, wat tamsu jeung tamsu, wad darosu jeung daros, qala jeung lianna qala parantos ngadawuh sahal imamu imam, wasumiya jeung diaranan itu haid nipasan kana nipas li'annahu karana saestuna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Kanjeng Nabi li Aisyah ka Siti Aisyah radhiyallahu anha, anapisti nahan nipas anjeun, waladzi jeung ari haya
Waladzi jeung ari hayawan yahidu anu haid itu ladzi minal hayawani tina hayawan arba'atu eta aya opat. Almar'atu tegasna kahijina awewe wadob'u jeung kaduana dobu. Naon dobu? Wal arnabu jeung katiluna marmot kelinci. Wal hopasyu jeung lalai. Wa amadamun nipasi jeung anapan ari getih nipas bahwa maka eta ari nipas al khoriju eta getih anu kaluar akiba wiladati dina sabada ngajuru nya sabada ngajurukeun dijikeun akiba wiladati mah dina sabada ngajurukeun perkara tan qodi anu beak bihi kalawan itu mah non al iddatu iddah sawaun sarua bae wadoat ngajuru mar'ah kana itu mah hayyan barina hirup au mayyitan atawa maut kamilan anu eta sampurna kana buktina itu mah au nakison atawa kurang. Wa kadza jeung nya kitu deui law wadoat lamun ngajurukeun awewe alakotan kana getih anu kimpal au mudghatan atawa daging sakepeul jajama mastikeun bihi jajama mastikeun Imam Nawawi bihi kana kaul fi raudhati dina kitab raudhah wasawaun jeung sarua bae kana buktina itu dam ahmaro eta beureum au asfaro atawa koneng mubtadaatan eta mimiti kanat buktina mar'ah fil wiladati dina ngajuruna aula atawa lain mimiti. Wa yukhadhu jeung dicokot min kalami syaihi tina dauhan syekh annadama naon annadama saestuna getih al kharija anu kaluar ma'al waladi sarta budak au qablahu atawa memehna walad layakunu eta henteu aya teu bukti itu dam nipasan eta nipas wa huwa jeung ari itu dam kadzalika nya kitu deui seperti layakunu ala rojihi netepan kaul anu rojih. Wa nipasu jeung ari nipas fil lugati cek lugot wa eta ari nipas al wiladatu eta ngajuru wa fi istilahil fuqaha'i jeung ari nipas cek istilah fuqaha kama eta seperti perkara zakaro anu nuturkeun hukana itu mah saha syekh guru wa sama jeung diaranan naon hadzal damu ieu getih nipasan kana getih nipas lianna karana saestuna dam yahruju eta kaluar itu dam akiban napasin dina saenggeus ngajuru. Wa amad damu jeung anapan ari getih al khariju anu kaluar walaisa jeung lain itu dam bi haidin eta haid wala ba'dal wiladati jeung lain dina sabada ngajuru. Fa in kana maka lamun bukti itu dam pi zamanin eta tetep dina zaman yumkinu anu kongang pihi dina itu zaman naon al haidu haid illa annahu kecuali saestuna dam kharaja eta kaluar itu dam bi ghairi auqatil haidi dina lian ti pirang-pirang waktu haid lima rodin karena gering au pasadin atau karena ruksak min arki tina lebah urat min arki pamihi tina lebah urat lebah urat naon teh mulutna eta nu pianakana kalamina mainan pi adnar rohmi dina handapeunana dina anakan awewe eta yusamma diaranan itu dam al azila kana azil bidzalika wanzal al mu'jamati anu dititihkan wa yuqalu jeung diucapkeun bil muhmalati kalawan dal tetitikan make titik dimuhmalkeun bahwa maka ari itu dam istihadatun eta getih panyakit wa ma jeung ari perkara ada anu ngalianan ieu mah
hadhihi dima'i kana ieu pirang-pirang getih idza kharaja di mana-mana kaluar itu dima minal farji tina farji fahuwa maka ari itu damun pasadun eta getih pasad kal khariji seperti getih anu kaluar qabla sinni dina samemeh taun baleg awewe al bulugi qabla sinnil bulugi dina samemeh taun balegna awewe wallahu sareng ari Allah a'lam eta langkung uninga dicekepkeun bae sakieu kurang lebihna mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.